Akang, kunaon ieu hirup meni balangsak-balangsak teuing. Nyai teh geus teu kuat, dia teh kudu kumaha? Hutang rambai, pangabutuh loba, duit eueuh. Sing sabar Nyai, teu kenging janten emutan. Kapan akang ge bade ngumbara. Doakeun nya Nyi, sing hasil. Mangga Akang, ku Nyai didoakeun, Akang teh sing hasil, sing meunang pagawean anu ngeureuyeuh. Nya ge leutik sugan we urang teh atuh aya. Muhun Nyai, wayahna we nya, ayeuna mah sabar heula. Akang angkat Nyi, Nyai sing cager di dieu di lembur. Ice, ari itu Kang Unen bade ka mana? Erek ngumara, erek ngarobah nasib. Sugan we ari meunang di ditu mah nasib meureun alus abi teh jadi jelema beunghar. Geun atuh ku ceus didoakeun Kang Udet sing hasil pamaksadanana. Bi, anu bieu di Kang Udet ngaliwat teh ka mana nya? Euleuh, meureun jadi mah berangkat ngumbarana. Pedah kamari si Ice nginjem duit ka Abi. Ngomong nama jeung ongkos Kang Uned. Keur naraon euy di dinya? Bi, ka dieu gerasa kedeung. Aya naon deui Ice? Erek nginjem deui duit abi teh. Anu kamari kur meujeuh ajang ongkos Kang Uden hungkul. Ayeuna abi henteu boga cecekelan yang sapopoe. Sugan aya nyelang deui. Ah maneh ka urang teh kos anu loba duit. Butuh sabaraha deui atuh. Urang oge lieur isuk can boga jeung emok. Sugan boga 400.000 wae mah. 400.000? Ih, ulah tarik teuing bisi kadengeun ku si Jui era ku batur. Geus hayu maneh tong loba omong. Ku urang anteur ka si Mincreung. Heeh atuh, abi nungguan di ditu. Aya naon Bi? Bieu si Ice. Biasa keur lieur. Kelanya urang ka dieu lah sakedeung. Kami ini orang kaya, sopuga, sopuga. Kami ini banyak uang, sopuga, sopuga. Kami ini Naon? Biasa ses, itu lieur. Sabaraha duit? Ka dieu Ice. Sok ngomong. Priyogi acis seus 400 manawi. Ieu. Jig gara balik urang erek nyalon heula. Alhamdulillah nuhunnya seus.
Gening apa urang boga susuk? Bade yuk ku abi dianter. Oke, yuk. Yuk yuk, hayu. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil memegang di mulut ke Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Erek naon? Iya, Bah. Saurna hoyong jadi gelis sapertos abi. Aduh, ieu mah sarada bangga. Diam ih kamu. Ieu mah moal bisa ku susuk medium. Ieu mah kudu ku susuk super. Darada bangga ngagaweanana oge. Sok gancang ka dieu urang gawean. Ngobatin pasiennya. Sambil memegang di mulut ke Mbah Dukun. Ke Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil memegang di mulut ke Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ada apa gitu? Aku teh mau sahadu. Aku belum bisa bayar hutang sama si sis karena suami aku nggak ada kabar, apalagi ngirim uang, kabar juga nggak ada. Oh gitu, mau dibantuin nggak sama aku? Dibantuin apa? Kamu mau kaya nggak? Ya mau atuh. Kalau mau, aku antar ya ke si Mbah. Mbah mana? Mbah yang bikin kakak aku kaya. Hai, pada mau kemana? Kepo ya? Mana? Bah, abi teh. Geus, cicing, teu kudu ngomong, geus apal. Bau-bau ripuh. Maneh mah yang beunghar ka dieu teh. Rek ngukut buta ijo. Tuyul. Tawa bagong. Tuyul. Wayahna tuyul mah kudu daek nyusuan. Ah, alim. Ku bagong we atuh. Lamun bagong mah kudu ujung salaki jadi bagongna, ece jadi nu jaga lilinna. Dek, kumaha atuh? Milih naon? Kapan lamun kana bagong mah salakina geus we atuh urang kana buta ijo. Wios atuh Mbah kana buta ijo we. Lamun buta ijo wayahna ece kedah sayogi parab. Hek parabna naon? Cacing sapoe sakton. Biarin we, cacing mah banyak. Ya udah atuh Mbah, nggak apa-apa. Buta keluar sia. Kaget. Dek, ari suara aya nah rupana eueuh. Cicing tong rea omong dia kurang dibuka mata belek mata belek maneh mata batin maneh
Ih, aduh, meni goreng patut. Sararieu ningalina oge. Diam. Yang penting eteh bisa kaya. Gandeng. Mun erek sok. Lamun moal. Jor. Grama rantong. Ari ngaran buta siapa disebut goreng patut ge mending ulah hek kumaha erek moal Heuh bahaya atulah deuh, da kapaksa ku bakat ningbut tuh. Kunaon bubit make naros kan biasana ge abi di KB anu 3 sasi. Puguh abi teu nuju linglung. Kunaon? Narkoboy. Ih, ical we artos rarudep. Hah? Ical artos? Aku terkaget-kaget. Atuh, cobian we sumpingan yuk. Kajami pinter, ku abdi urang dijajab. Abi aya kawawuhan. Handal ieu mah. Manawi we kapenak. Bilih ku tuyul bungkeulekan. Yap atuh ce. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Jui cinanteuneun ka mana wae Neng? Meuni awis tepang. Ieu ical wae artos Mah Haji. Euleuh ical we artos, hawatos atuh Nyai. Muhun meni sering pisan Mah Haji. Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haci. Haci. Kalah bersin ieu. Mangga Nyai, tak ieu cai tamaskeun. Kana rarai Nyai. Insyaallah percanten mah kedah ka Allah. Ieu mah nyareat we Nyi. Aya mah hatur lumayan we. Nyai teu kenging repot-repot, beuh we sing ageung. Alah, geuning saeutik mere teh. Gaya elit, ekonomi sulit. Bi, ka dieu. Ye, abi ek mayar hutang, sabaraha tuh hutang teh? Bibi, hieuh, di arah moal. Gusti, ari maneh urang teh keur kakagokna. Bayeung yang, uyuhan. Tah kop, deuh ek balik deui. Tah digantian ge segepok. Boga duit ti mana si Icu nya? Gusti, alhamdulillah meureun si Unedna geus hasil di pangumbaraan. Aya naon euy si Icu ka dieu? Pencairan atuh. Tah, segepok. aduh aing kalah keok.
Kadieu sia ku aing dilegleg. Ampun ta, ampun. Bongan sia mopohokeun jatah aing. Hahaha.